Hampurasun, wilujeng enjing kasadayana dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi Ki Sunda keur balarea. Patepang deui sareng simkuring pun Astri Lavenia salami 10 menit kapayun simkuring bares nyarengan hidup dina acara Warta Sunda. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahajar nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran, katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut anu geus 10 taun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang ngalantikna teh. Buktina ayeuna dina sapopoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamirsa, mung sakitu bae informasi ti simkuring, hampura bisi aya kalepatan. Simkuring Astri Lavenia pamit mundur. Urip Sunda.